warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 10 tahun tisaprak bangsa Yaman ngagem agama Yahudi. Raja Taban As'ad tilar dunya kalungguhan salaku raja di Yaman ragrag ke anak Taban As'ad anu boga ngaran Hasan. Dina poe munggaran Hasan diistrenan salaku pimpinan Yaman dibales sawala Hasan susumbar. Inyana boga tekad anu kuat hayang nalukeun sakabeh raja anu aya di alam dunya. Pok salah saurang panasehat kerajaan anu geus babakti di zaman Taban As'ad dumanya pangapunten Kanjeng Raja dupi anu ditalukeun teh kerajaan anu mana kumagi ieu di dunya teh aya sabara-bara kerajaan sareng deui dunya ieu teh kacida legana. Pok Hasan nemalan kana eta pananya kerajaan anu rek ditalukeun mimiti ku kami nyaeta Kisra di Persia. Dupi anu janten tiniwangan naon pangna nu dipayunkeun teh Kisra kusabab Persia mangrupakeun kerajaan anu paling gede. Jadi saupamana kuring geus bisa nalukeun kacida gampangna pikeun nalukeun raja-raja anu sejen kitu pamikir kuring. Cinten nah iraha urang ngawitan miang ka Persia magi eta lalampahan meriogikeun persiapan anu asaknun moal lila deui urang kabeh miang ka Persia pikeun nalukeun Kisra sabab kami ngarasa yakin kerajaan urang baris mampu ngungkulan anu saterusna. Ayeuna kami ngaluarkeun parentah di mimiti poe ieu nepi ka saminggu kahareup ayakeun persiapan perang kakuatan pinuh pikeun ngajorag ka Persia. Kabeh prajurit ulah aya anu tinggalin kudu milung miang ka itu. Ieu gempungan ku kami ayeuna ditutup bral laksanakeun sakabeh tugas anu geus jadi tanggung jawab masing-masing. Kami minta laporan saupamana segala hal geus siap. Onyok sumangan kabeh inohong kerajaan budak katawuran ti bales sawala ngajugjug ka tempat tugasna masing-masing. Sing horeng si mana horeng kabeh ais pangampih karaton jero-jeroana mah henteu satuju ku kahayang raja anyar anu saperti kitu lantaran ngerasa mustahil kerajaan Tuba anu ayeuna keur dipimpin ku Hasan bisa nalukeun Kisroh anu aya di Persia. Mungguhing kaayaanan harita kakawasan Kisroh teh mangrupakeun kakawasan anu paling kuat dibanding dinasti raja-raja anu sejen. Waktu terus lumaku akhirna tepi kamangsa anu geus dijanjikeun ku Raja Hasan. Saminggu geus kaliwat harita geus katingali kasibukan para prajurit kerajaan pikeun miang ngajorag ka Persia. Sanggeus segala rupana dianggap tarapti bring wae pasukan perang ti Yaman anu dipimpin langsung ku Hasan baleut ngeungkeuy ngabandalet ngemat-ngemat ketang pinang lir upama abringan sireum dina batu. Di tengah-tengah perjalanan ka teu satujuan para panasehat raja jeung inohong-inohong sejena beuki katingali. Maranehanana geus apal pisan kana kakuatan diri pribadi oge kana kakuatan lawan.
antukna nimbulkeun rasa kasieun anu tanu atas wangan pasukan ti Yaman anu dipimpin ku Raja Hasan geus saminggu ayana di perjalanan kocapkeun dina peuting anu kadalapan para panasehat jeung inohong-inohong penting kerajaan keur mungpulung bari jeung ting kecewis di hiji tenda. Pok salah saurang panasehat anu kawilang geus kolot cacarita ka baturna, lalampahan ka Persia ngan tinggal saminggu deui. Kami ngarasa seungah pikeun ngajalankeun. Daek teu daek ieu mah kudu nyokot tindakan. Saha anu boga usul pikeun nyegah kana ieu kajadian. Ceuk panasehat kolot bari jeung ngareret ka sakurna jalma anu ngariung di eta patempatan. Ai pamikir abdi mah kieu ka kahayang Raja Hasan moal bisa dihalangan. Kumaha lamun kieu wae urang olo adina supaya mateahkeun ieu perkara ulah nepikeun ka jadi urang nyerang ka Persia. Hai cara jeung katangtuana kumaha? Aya dua tahapan ka urang minta tulung ka adina Hasan nyetana Amr pikeun ngolo lanceukna supaya ulah jadi urang nyerang ka Persia. Terus lamun eta mentah negreg wae kumaha? Aya cara nu kadua ka nyatana urang bibita Amr supaya jadi raja wae. Ari carana kumaha? Urang kita dipaehan lanceukna. Saha eta kira-kira moal jadi mamalah pikeun urang. Moal ka kuring anu tanggung jawab. Hari kita nah aman. Kumaha sararea sapu kabeh anu aya di dinya nyetujuan kana usul adina panasehat kolot. Harita keneh salah saurang wawakil ti para inohong negeri Yaman datang ka tenda Amr pikeun magunemkeun eta pamaksudan henteu talangke. Harita keneh Amr ngajugjug ka tenda lanceukna pikeun nepikeun eta usulan. Teu jauh ti panyangka Raja Hasan nolak sapajodogan kana usul Amr salaku adina nyebutkeun yen Andika teu kudu ikut campur dina ieu perkara. Sagala anu kajadian kami anu baris tanggung jawab. Kitu pok-pokana di Raja Hasan ka adi pituina nyatana Amr. Dina waktu eta Amr teu ngayakeun bantahan. Saenggeusna ngobrol ngaler ngidul Amr pamitan di jero eta tenda pikeun ngadatangan ka para panasehat raja. Satepina di tenda para panasehat raja pok Amr nepikeun naon-naon anu geus kajadian ka dirina di jero tenda Raja Hasan. Ngadenge katerangan siga kitu para panasehat raja anu diwakilan ku panasehat kolot pok cacarita deui ditujukeun ka Amr. Samemeh pun emang ngajukeun hiji cara pun emang leuwih teu heula rek tumanya ka pangresa Amr. Naha bade tumaros naon paman? Ari Amr naha teu hayang calik dina kursi karajaan. Duh pi maksud paman kumaha? Nya supaya ngagantikan raja anu ayeuna kumawasa. Nya tangtos hoyong paman. Namun abdi teh apa kumaha cara-carana sing atuh paparinterang abdi. Pilihanna kieu saumpama urang perang maju ngalawan ka Persia bisa dipastikan kabeh urang nu init ka itu bakal hancur lebur tetempuran. Tapi ieu kajadian moal bisa dicegah kitu wae. Buktina kapan
saliraku anjeun salaku rai pituin ditolak ngajukeun usul. Atuh komo pun emang tapi tong hariwang aya hiji cara anu mustajab duang raka Kanjeng Raja Hasan kedah disingkirkeun bae di alam pawayangan. Ku cara kitu otomatis salira usaku menarakyat dia mantang terus diangkat salaku raja gagantos tuang raka Hasan. Usul pun paman katampi pisan paman sarta kaemut ku abdi mun kitu kuring erek kupayakeun cara anu lantip pikeun ngalengitkeun Kang Hasan di alam dunia. Dina tengah eta gempungan aya salah saurang panasehat anu ngacungkeun leungeun erek kilu cumarita. Nah aya usulan naon Paman Zurain? Hatur nuhun paman enggal ditaros baeuraos emutan paman kumaha upami dipilari dewe cara anu sanes ulah dugikeun ka nelasan tuang raka kumargi akibatna bakal awon pisan kitu manawisun bobot pangayon timbang taraju nyangakeun ka pangarsa amer eta memung usulan hungkul. Ai kuring mah sigana keukeuh arek ngajalankeun usul anu diajengkeun ku paman panasehat. Upami kitu pilihan pangarsa amar pun emang ukur tiasa ngiringan namun ti ayeuna pun emang papadon saupamana baring supagi aya kajadian anu matak ngarugalkeun ka pangarsa amar. Mugi pun emang mah Zurain ulah dicacanak minangka pangeling-eling pun emang bade nitipkeun ieu serat ka pangarsa amar. Mudah-mudahan isuk jaganing yeto ieu surat tiasa aya gunana pikeun urang sararea. Mung omat ieu surat ulah duwi ka leungit kumargi ieu teh baris janten hiji-hijina kunci pikeun meupeuskeun kasulitan di mangsa anu bakal datang kitu manawi. Hatur nuhun paman karesih piwalasna. Kukula ieu surat baris dirawatan kalian apik geus. Ayeuna paman panasehat jeung sararea ulah leutik ati. Ayeuna keneh kami rek berjuang pikeun ngalaksanakeun paniatan. Harita keneh amar kaluar ti tenda panasehat pikeun ngajugjug ka patempatan lanceukna. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan ngeda agung cukup lumur jembar hapunten. Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.